Ini gak apa-apa bingok. Naon deui naon? Siapa gak kena duit teh? Pan tadi pakai meuli cai. Itu dah tuh. Ayo tukang roti bakar. Aing lapar ini. Geus siap engke nyeun di imah. Saya itu kagok tuh. Mana duitna pan beak? Geus anjing orang palak heula. Palak. Layu. Mang, roti anjing. Roti. Ya goblok tukang dagang lagi ieu ai sia. Nah, Roti, Mang. rasa naon? Rasa yang tak pernah ada. Jep. Nu atos mah atos, Cil. Nu atos mah atos. Nu kamari ge kan 17 kaputan. Atos. Deuh teuing anak bagong. Jantan, Mang. Rasa strawberry we. Oh nya siap. Dijieunkeun ayeuna. Siap bro. Sia nanti gara-gara nama aduh. Sia. Aing teh kabagian Kita datang tas lohor ca aing teh datang jam 2. Jadi kieu ye. Aing capek aja kalau dorong motor. Leuwih sampai aing nguruskeun sia. Iya, modar ka ditu. Gila bro. Aya kena cai bro. Anjing bago ku aing minum botolna bro. Aya kena eueuh. Aya. Kade. Cantik bro. Habiskan bro. Jangan dibeakeun gitu. Pokoknya angke mana anu macam-macam sikat teh bro. Habis. Burung. Ayo lamang sekedap deui yeuh, dibakar heula. Saya jadi tukang dagang dentong lilalating goblok. Kumaha angke mun keur marema anjing lilaki mah. Geus encan, aduh. Aing lapar yeuh. Santai keur dijieun, santai. Mang, bisa aya nu macam-macam di dieu nya bejakeun ka aing. Ku aing dibabat kabeh di. Siap, Bang, siap. Ieu mah wilayah aing. Ieu mah geus atas yeuh. Siap. Ha. Naon, Man? Teh heula ieu tong nuhun heula, aya duitna mana acan? Sia, da apa lain? Acil bedog. Minta duit ting, jatah anjing. Bayar atuh Mang ieu karek ngalarisan. Eta pangalis hiji-hijina mah nya geus dipajeg. Sia ku aing yang ditonjok, ha? Kalem. Sayang ditonjok ku aing, ha? Kalem. Aduh, anjir. Anjing teh. Pulang galak-galak teuing. Pulang galak-galak teuing. Yo pangaris kakara teh. Ding. Sia kunaon ke? Ulah loba omong. Tong loba bisi-bisi katila. Sahabat. Cel, kemana mana? Balik. Aya naon tah? Aya naon ya? Ngopi itu lu tah. Aya naon sia? Itu aja macam-macam kain Ribut. Kumaha aya naon? lain cetak. Kieu wae urang teh karek ngaladangan hiji tanggal arisan geus dipenta di mungun mayar dipenta duit teh kalah neunggel ka aing wa. Ari siana naonan babel pujak-bajak bari sia mabok. Henteu wa. Teu Bang. Aing normal. Sia ulah teh teu bari mabok pujak-bajak geuningan sia naon maksudna eta? Sok bayar. Itu waktu mabok tuh, orang mah cager. Mabok, normal cager. orang mah. Heeh bayar sok wae tampilingan sia. Bayar. Erek dibayar ngan engke. Sia tong wani-wani mabok bari pujak-bajak sia naon maksudna ieu neunggel tukang roti ku aing. Sia beunang kena pasar sia. Yang dilaporkan ke polisi. Ampura wa. Da erek mayar ieu mah, nyaan. Nyading. Mayar. Sok bayar bari minta diampura teh sia. Ulah sok kitu sia naon maksudna Bayar, sok minta bayar. diampura lah. Bayar, Cil. Ampuranya mah nya. Siap. Oh bayar heula lain ampura-ampura. Bayar. Mending bayar kayak aing si sia tenggelan. Bayar atuh bro, pan aing bayar tadi pakai meuli cai.
Atuh piraku nyelap acan dina selempakat tuh. Sok kuat bayar tanggal bayar. Sia ulah sok popolontongan naon atuh sia mabok bari. Pujak pajak sok bayar. Poinnya. Oh sok bisa. Ya, kayak sia dengekeun aing. Montong mabok sia. Henteu normal orang mah. Tuh, normal. Awas sia kayak kadenge ku aing sia mabok pujak pajak ku aing sia awas sia. Iya, siap. Cil, balik ya. Balik. Kata sia ngadon marabok majek deui. Bakal teh.